Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek setengah 10, tapi nemalan jika nu hayang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta mah jiga nu teu ridho. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar panggiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sariling kolbu tara teh hate malati ati. Dibubuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina mana. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang budar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila pekok sinembah. Sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti anu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa anu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia dibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang depi ka cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana teu unggul ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah qori-qoriah mubalik mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwah santri nu kusim kuring dipihormat guruaneun dikeun simkuring. Ais pangampi pupuh lemur tikawit kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD turan cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT anu hormat simkuring. Ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Lamun ibu ngawangkong yang jelema gering indit ka doktor kunaon mah gejeng leos ka doktor jawabanana hayang sehat. Mun ibu indit ka sawah toong jelema nu keur ngebon keur naon ngebon hayang untung. Lamun ibu leos ka tukang dagang kunaon mah gejeng dagang hayang hasil. Tahri ibu pangaosan hayang naon. Kang papangi Naon oge nu dagang hayang untung tukang tani hayang hasil anu gering hayang cager. Tah ari ibu pangaosan hayang naon. Bisi hayang nempo urang cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu tanyakeun ka ustad deukeut naon gunana ilmu. Da loba jelema sakola luhur cenah bejana hayang boga ilmu tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti eta ilmu teu cocok jeung fungsina. Well da ari ilmu mah boga fungsi anu utama. Naon fungsina ilmu? Al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Mun ilmu cahaya urang kabeh baroga ilmu berarti kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah urang boga ilmu ngan hirup mah poek wae. Tah kabeh ge ararapal ilmu tahajud ngan ditempotina kicep kieu mah kicep baru ki hees.
tak kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep kabeh ge nyararaho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea watasimu bihablillahi jami'a tapi naha ustad ge gurger wae ibu ge arapal ilmu ka salaki teh pan kudu hormat tapi naha duit leutik mah geuning jadi berarti urang teh geus boga ilmu nganu eueuh mah oncor cahaya tina eta ilmu. Da Allah nyiptakeun manusia teh jeung ilmuna matak ibu bisa hirup kitu teh. Nganu hese mah oncorna tina ilmu matak sifat jelema teh boro mah. Boro mah ngoncoran batur, ngoncoran hirup sorangan ge cantang tuh bisa. Saha atuh jalma nu bakal menang cahaya ilmu? Hiji ulah jawabanana mah qalbun salim, iwati hate bersih nu bisa nyokot ilmu. Harta cicing di jelema nu alus hate bakal bageur. Lamun harta cicing di jelema nu kotor hate beuki beunghar beuki sombong sia tah. Buka kongkorong lempang dongkok. Tinggal teh dia nepi ka dia gigibring jiga nu setruk. Nepi ka digimbring-gimbring, hayu urang pangan sae. Roji ya. Bongan harta cicing di jelema nu kotor hate. Coba lamun harta cicing di jelema nu alus hate, beuki beunghar, beuki loba jelema nu kabantuan, beuki bonghar, beuki naker yatim nu kabelaan, beuki beunghar bakal loba jelema nu dipanggieunkeun imah nu teu boga imah. Naha kabeungharan cicing di jelema nu alus hate. Ilmu ge sarua lamun ilmu cicing di jelema nu alus hate, beuki luhur ilmuna, beuki tawado hirupna. Nu paling paur boga ilmu kotor hate beuki luhur ilmuna bakal loba jelema nyeri hate ku bibirna weh seolah-olah neraka teh batur weh nah memang nasi eta di surga teh lieu teh hirup pacantang mata rumus kehidupan manusia adalah hate lain pangkat lain derajat lain pangkat lain kekayaan lain kekasepan lain kegelisan ukuran alus jeung teu manusia toong si hate nusanya rambut gondrong bukan pembohong alus hate nama jujur sanajan buukna gondrong daripada dijas make dasi ari aspal dilalebok ternyata geuning urang teh hirup teh penuh dengan kepalsuan ieu teh nu hadir teh palsu kabeh oge matak sagelis-gelisna neng sagelis-gelisna teteh aya kuring jor-jor kabita henteu nah sabab ieu teh nu hadir teh palsu dupeh maneh deuk pengajian ibak setengah jam bodak dipake blas on ongkoh parfum komo coba di imah daster merengkel kalau pernah ge pan baju teh aduh warna-warni kancingna teh jiga partai cobloseun tah aslina ibu mah eta ieu mah palsu ieu mata ulah berharap ibu ngagelis hayang katampo ku urang moal ya urang-urang teh ieu teh hirup teh kermunian kapalsuan da aslina urang teh saha nana gerhana ge palsu dina ceramahna jiga nu heueuh nya ka yatim nulung nu butuh dalang nu susah tinggal uji we ku Pak Ustad di dieu sae kitu ceramah teh kartos pisan ayeuna mah amplop moal dibikeun cing teh naha urang bikeun teh ka fakir miskin pan saur salira kudunya ka fakir miskin kumaha ceuk kuring geus tangulem deui lah berarti ieu ceramah kuring teh palsu da asli nama ibu can lalajo hate kuring can lalajo pagawean kuring ai ceramah kieu mah batur ge bisa Pak bener matak nu ngaran ilmu teh ternyata lain sakadar apal tapi ilmu kudu ngajirim dina dirina ngajinis dina rasana ngawujud dina bentuk pagaweana tah ilmu urang teh jujur karek apal can ngawujud dina bentuk awak mah acan matak leuwih luhur ilmu galah kebeuki ka sadileun sia tah mah beuki daek ka masjid kalah ge pake ijideun beuki daek pangaosan kalah ka sombong semarana peuting ngaos atuh teh cara maneh tuh tuh silih tunjuk maneh sanu kitu ieu nu bakal pasea balik ti dieu teh eta kunaon pojok nunjukna atuh Pak maneh kupasnya omongan abdi nyaho abdi mata hakikat hirup manusia mah hate kulit hideung bae naha da ngalusan beungeut mah enteng teuing penuh dengan kepalsuan hayang bodas enteng meuli skincare beungeut bodas ngan punuk marene pan eta teh ngaranna teh kepalsuan awak badak tarimakeun
nah cirina salaki nyenangkeun ieu mah awak gede dipotonya ngeyeng cing teh naha ibunya ngeyeng ngarah ka tempo langsing na foto langsing na kieu na buheukeun coba pan eta teh penipuan ngaranna mata hirupan dosa mah mengeus narimakeun beres tamata eusi hate urang teh saha sebenarnya dengan gelisan awak mah keuna ku pana ai pana teh ruksak nyarane kana jabatan bisa eureun nyarane kana kagelisan lol gorengna pan ieu ge ibu teh bentangna baheula mah pan ieu ketit-ketitna acan bentangna keuna ku ruksak nyarane kana harta urang geus maot mah perebut ahli beres nyarane kana jabatan keuna ku pensiun mata hirupan tong nyarane kanun lain-lain dek nyarane maka Gusti Allah sabab Allah mah abadi langgeng salalawasa moal aya Allah eureun jadi Allah matak nu ngaran hirup geus ayeuna ibu resep ka kuring tungguan 2 tahun poho jiga mah da setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya masana ayeuna kuring keur viral ya kuring jelema teh kabeh nu diomongkeun nono berhana tang ge mah bakal diganti ku nono borhono engke mata hirup manusia mah teu kudu lege aya masana pan ibu ge bare teh mah geulis 30 ka handap pan ayeuna mah 30 ka luhur geus eueuh geulis teh kideung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol orok eueuh huntuan seuri pan lucu coba nini bea kuntu seuri muringkak pan aki-aki ge baheula keur ngora mah ngadar sukro dorok-dok mata kersep nu ngadenge keur ngora geus kolot mah ngadar sukro ngadon bal di jero sagabung mah huntu kateleng sukro kaluar mata kieu teh aya masana di mana urang eureun mata jelema loba dosa doraka nyieun salah antap kege geus waktuna eureun mah eureun sorangan pan ibu ge kitu baheula sok loba ngocobrotkeun batur geus jadi huntu mah eureun geuning mata lamun ibu dihina diledek dicaci ku batur antap tong dilawan kege eureun situ kalau pamana eureun geus saharurungan bareuh gugusina ibu mah tinggal nempoe lebok kitu we manusia bakal dieureunkeun lain ku ustad lain ku kiai lain ku ajengan dah hidayah milik Allah bakal dieureunkeun dorakana ku saha ku Allah matak samemeh Allah bertindak leuwih hade tobat bapak galak ka pamajikan tujah tejeh keun ibu sing sabar sing kuat hate engke ge eureun di mana geus lempang kieu tah tinggal bikin bujur ibu kok jejek alah gubrak tinggal kieu we karaos kitu mata keur anu doraka juk tuluikeun eudeuk ngan engke ge dieureunkeun ku ustad dieureunkeunana nyebut fanatik ka ustadna ku keluarga MI dieureunkeunana bakal ngewa ka MI na tapi ku Allah dieureunkeunana jelema teu walakanya matak meungpeung keur jagjag meungpeung keur sehat leuwih hade tapakuran hirup narima ibu hate matak ieu hampura tong kasindirannya punten ieu keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam nah ada urang menempok ka ditu lain ka dinya dan nempok ka dieu masih molotot nya keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam da hareupeun Allah mah nu kudu disaragamkeun teh hate lain tiung bisa dibeli baju bisa dibeli tapi saragamna si hate hese nu payun jiga amekeun beureun kieu engke teh hanas aing di saragam ngajerog di hareup teh di sindiran teh pisan-pisan matak abdi ngararet ka ditu teh iya mah casing baju medek saragam itu ini ge casing tah nu kudu disaragamkeun secara hakikat mah eusi hate lautan jero bisa diteuleman hate diet manusia mah hese dikobet ibu ngareneng jeung tetangga bawa bubar teh ngomongkeun si eta pupuk elekna ya bisa jadi kahayang terek pangajian teh mani cek urang mah lain kitu we ngareneng awak ngareneng nah atuh bet ngocobrot ngomongkeun berarti hate nu teu ngareneng bapak di masjid berjamaah awakna nah jeung hatena walau a'lam dan kudu berjamaah malain ukur awakna jeung hate lamun berjamaah jeung hatena bakal bisa sidi ajena cek batur subhana rabbiyal azim keun cek nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi keun sidi ajena we
anu ngaco mah nu katilu subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi. Kasih eta mah ajaran anyar kasih eta. Hiji utek-utekkeun, hiji jecengkeun. Nu kudu digenggerekeun nu meureup. At-tahiyat. Lamun hate geus saragam geus moal hayang nempo kagorengan batur geus teu hayang lalajo kana kasalahan batur naha sadar diri urang ge boga kasalahan nu sarupa jiga batur ngan urang mah nyumput di mana nyumputna na tiung di mana nu nyumputna na majelis di mana nyumputna dina ceramah matak rata-rata batur ngomong piraku da ustad nyumput dina ka ustadan ari batur mah nyieun kasalahan dan merak teu nyumput terbuka ai urang mah disumput. Bener. Komo pengajian karena saragam mah pemberian ruksak teh pengaosan teh. Senin kudu bodas, nganyur bodas kabeh. Selasa hejo kabeh. Rebo burung kabeh. Nepi ka Sabtu gunta ganti baju ceuk salaki riren ngaos teh jangar kana babatok. Nah, kudu meulian wae baju keneh. Tajikana yang diharap Pak hatena mah hayang pindah ka tukang wayah nanya sing sabar sing dan kudu ku urang disaragamkeun mah sabenerna lain ulah pek padek saragam mah kan kudu bareng jeung saragamna eusi hate mata rumus hirup manusia adalah hate lamun qalbun saling geus tepa dina manusia maka bakal bahasa innallaha ma'ana hirupna geus bareng jeung Allah geus lain jeung dunya geus lain jeung duit geus lain jeung anak geus lain jeung pamajikan geus lain jeung pamor geus lain jeung jabatan kabehanana dipiboga khusus lillahi ta'ala billahi tallahi jeung sagala rupa matak lillahi ta'ala boga jabatan lillahi ta'ala bisa ceramah lillahi ta'ala kitu hirup jeung bareng jeung Allah ieu pengajian nah jeung Allah teu percaya sing sumpah ieu nah iya pengajian jeung Allah can percaya isu kaya deui pangaosan tempatna di dieu ulah kagok nepi ka 3 poe 4 poe sakalian ngarah tarunu nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah nepi ka kieu nya geus kajawab berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon parasaran hayang nempo jelema anu na TikTok mana ilallaha ma'ana teh mana ayeuna nana gerhana nah ceramah jeung Allah tong mara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang mah tu geuning awakna mah pengajian hate mah kuat suhudon kieu astagfirullahaladzim eta hate omean deudeuh teuing aya awak pangaosan dari hate kuat rujak gitu kuat eueuh nu balik jawaban datang di moal kabeh kompak moal ieu hate omean lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang geus catet berarti kuring lain jeung Allah ceramahna jeung duit macam ibu kade macam euy geunah ngadayekeun jelema ieu nah palebah mana geunahna berarti teu pi duit henteu lah sok ulem deui ku ibu tong dibayar datang pokoknya cek ibu nyata bade ibu ge boga budak kawinkeunun hayang ulem salira iraha cing teh bu tahun ieu wiosnya tong dibayar geus pinuh ampura geus pinuh mata jalma nu bareng jeung Allah hirupna geus lain di dunya hirupna geus lain jeung anak hirupna geus lain jeung pamajikan lain hirupna geus jeung Gusti matak baongna pamajikan wal aral mau subaha nah ujian hirup keur salaki diuji ku bebengok pamajikan sabar Gusti sabar jadi kasawarga bener digoda ku anak ku bedegongna ku baongna tara pernah jengkel nah sabar Gusti ieu teh ngagoda ka diri abdi apan ayat Allah nembongkeun inna min azwajikum wa auladukum fitnah Allah mah geus mere berita ti bareto kitu ngan urang we neuleumanana anu hese jelema hirupna jeung jabatan bakal capek mikiran jabatan karek jadi kades pan geus hayang jadi camat kades wae can tamat juga hayang jadi camat jadi camat geus lieur mikiran hayang jadi bupati akhirna teh beres jadi camat beak duit hayang jadi bupati keok weh
didinya bakal sadar, oh geling takdir urang mah jadi kades mata geus yeuh menerima dan lagi ibu larai seperti kieu tampak tong sakala rupa dirubah ieu mah halus geus alus krong ganti ku patlon balik ti dieu pas jeung salaki nah leungit hiji bulu panon geus panjang bulu panon geus pas ukuran Allah teh bulu panon teh sakieu-kieuna ieu mah teu narimakeun robah panjangan eluk-eluk ka luhur batu nempo urang teh kiceu buat jika nu tunuh jeung belek ongkos eta mah balik ti dieu pan eta aya nu jauh bawa motor gelebung angin padang nilep bulu panon duanana ti kusruk kana walungan kakaraya alo lain alo duduk bulu panon gerasok matak innallaha ma'ana teh di mana atuh pa tempat jelema salat santang tuh jeung Allah kadang mah jeung ria mana bukti eta bubar salat tepat dada saing pan salatna berarti lain jeung Allah jeung ujug bener da lamun hirup jeung Allah mah sifat-sifat Allah kahayang-kahayang Allah keputusan ge keputusan Gusti Allah jadi geus moal sirik ku milik batur beunghar geus jadi keputusan Allah urang sangsara geus jadi keputusan Allah tong make jeung panas ku milik batur da batur nu beungharna urang nu edanna batur nyen gedong nyeri hulu geus eta mah batur meuli mobil ratu kangen batur meuli sawah mun taber atuh batur meuli motor modal harita keneh kunaon urang disiksa ku panasna ku milik batur matak jelema nu alus jelema nu teu panasan ku rezeki batur well nana gerhana sok tempo potonganana aya merek ti ustadeun da eueuh abdi ge nyaho monye ustad kieu jiga ojek online ustad mah udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek ta eta ajeungan lol ajeungan sarupa kitu mustamina rangtung wilujung sumping al mukarrom kitu pan coba ka urang well koteun assalamualaikum ulah ditu aya warung paling mana cinta ibu nu pangaosan kalem we ustad lagi bakal telat kitu bari ka urang teh padahal urang ti magrib geus di imah Pak Haji urang nepi ka teh diangap urang nah lantaran teu katempo bentukna ai ku Allah ditakdirkeun kudu jadi penceramah mah alhamdulillah sajaba baraka kurilingan RT dek nyobaan udang badag gamis ngangsar eudeup diulem moal kumaha cik ibu aduh RT anyar tobat berarti takdir lain ayana baju takdir lain ayana gamis takdir lain ayana kopiah takdir mah aya dina kun payakun Allah manusia ibarat wayang kumaha ceuk nginggalkeun matak tumarima ibu baheula bobogohan jeung nu kasep ai jadi jeung nu petot tampak keputusan Allah kunaon jeung silik gebug deui seserian tapi ulah ngepret babaturan kok gaplok eta bobogohan jeung nu kasep ai jadi jeung nu petot lamun ieu keputusan Allah mau ninga kana perkara nu kajadian bener tuh Bu ibu jeung nu kasep bari beunghar hiji galak timuru kadua bakal teu ngeunah hate katilu lamun telat datang bakal curiga kaopat HP-na loba dipariksa lamun kapangi sayang-sayangan diteluh teh salaki kitu nah sieun dicokot batur da kasep da beunghar coba jeung nu petot deuk balik heug henteu kajeun kapangi dina HP-na yayang-yayangan ditungtun juk kawin jeung si itu bosan aing nah eueuh pulungeun coba jeung nu kasep bari beunghar runtang tah hate ibu Allah maha nuninga Bu mata kiromat tuh mah ibu init kamol jeung salaki kalau budak gadis murah lipstikna dicokol ku salaki ibu ieu neng lipstik murah pan wajar lamun batur ditulungan nyebut nuhun bapak kumaha ceuk salaki ibu sami-sami ibu geblus ka jero mall ditawaran ku salaki mah bade tiung sami-sami selop atuh mah selop sami-sami mah bade jajan bakso sami-sami mah ayo aturang wi sami-sami diajak sare bebarengan mah aturang kulem bareng sami-sami ari ibu damang nah nepi ka kitu lantaran galak timuru datang lantaran boga judul nya kasepnya beunghar coba jeung nu petot boro-boro lipstikna deuk nuturkeun jor mata keputusan Allah itu terbaik
batur beunghar bae da keputusan Allah beunghar tah nu beunghar cicing dina keputusan Allah beungharna teh teu dicekelan ku sorangan aya madrasah ibtidaiyah bantuaneun datang ka pimpinanana bisi ieu mah bisi semen kurang bata kurang kuring boga milik jeung rezeki wayahna we tong hayangeun apaleun batur yeuh pangnyumputkeun duit doakeun we kuring sakitu lamun beunghar bener beunghar hatena ieu mah gedong boga sawah boga ai kana BLT hayang lieur sawah boga imah boga budak sakola ai RT teh mere BLT dicarekan lah dasar RT gelok RW edah cing teh kunaon ibu nyarekan RT batur menang BLT aing teu kitu caritana ka Allah hayang beunghar ai kana BLT hayang nu kitu mah munafik hirup kitu mata jadi jelema beunghar nu asli mah RT mere BLT tolak RT moal ditarima naha imah boga sawah lega budak sakola pangmikeunkeun kanu hakna tah eta beunghar nu sajati dekeproknya jadi orang mah ari hareupeun jelema loba ngaku ari hareupeun Allah loba nyumputkeun jadi Allah teh ditipu ku urang innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah teh capek berat sifat kudu sifat Allah sifat Allah nu mana 88 ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bar ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rojak ya Fatah ya Alim ngapalah lebih kaya sobur mungkin we Allah teh Al-Ghaffar maha pengampun dosa ibu dosa kuring dosa sararea asal tobat ku Allah dihampura berarti Allah teh maha pengampun tak urang ge atuh kudu asal hampura ka jelema nu ngewa ka urang boro-boro si itu datang ka imah dina teu menta hampura bae geus dihampura Al-Ghaffar Allah maha panghampura maka urang mah sing asak ada urang mah lain Allah Allah boga maha urang mah teu boga mata disebut we hamba Allah saha hamba Allah teh nu sifatna niron kana sifat Allah nu kahayangna kumahana kahayangna Gusti Allah parantos kahayang urang cocok jeung kahayang Allah waduh lah kahayang Allah mah hajat ge panganten lalaki panganten awewe wali saksi ijab kabul beres moal gede hutang pan kahayang urang mah dangdut bajidor wayang golek joget luhur panggung dina bajidor dua poe beres hajat jebleh di masjid kalau ditanya, kunaon make jeung ceuri? Kieu bubar hajat teh geuning, takdir Allah gede hutang, lepok make jeung nuding Allah teh. Ibu rumah tangga kunaon jadi rana orang-orang, budak jadi korban. Allah kitu nu salah. Sadia Allah teh jadi dituding. Ieu, lamun jadi rana orang-orang, budak jadi korban, rumah tangga amuradul, punten sanes salah Allah, naon atuh? Ieu goreng adat. Rasa lagi kita sudi yang depan pamajikan goreng adat dibere gede kakarangah ngeh dibere letik deng neh sok ibu rek nunjuk saha deui sok kunaon cerai kunaon budak korban tong nuding Allah goreng adat lamun pasea jeung salaki laker dasa mun amok teh si Bagong eta ka salaki untung salakina pinter naon mana nyebut Bagong berarti sapepeting aing hees jeung bikangna kumajeng anak mama Bagong bapak Bagong ari abdi anak begu saja ragrag talak budak korban nah anu dituding Allah tong nuding Allah urang garoreng adat coba lamun hirup bareng jeung Allah ana bidzikrillah tatmainul qulub hate bakal jongjon lamun salawasna nyantel ngait jeung pangeran wirid atau ibu amok kesalah kitu wiridan salah pikir nagong na TV ibu amok sok we tagogeun beungeut ibu kana beungeut salah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amok keneh yasin gitu teuing apaan salah kita tibatan amak manggaran kicu mah istighfar mah boka asupan jurik cai rakul pan salah kita maca ayat kursi gebrok duit 2 juta temalan ku ibu bari ngegejret sadaqallahul adzim nah ada pasean teh duit meunang itulah fungsi manusia nu bareng jeung Gusti teu boleh kalem teu boleh nyaman teu boleh enjoy harta leungit enjoy nah
harta pamere Allah di peta deui bikeun. Da urang mah tukang parkir. Ibu boga mobil asup ka Indomaret tukang parkir boga mere 10.000 atau 5.000 cokot deui mobil ngamuk ti tukang parkir. Da lain manehna. Tak urang ge boga harta ti Allah dipamere dipere ku Allah engke teh bakal aya utusan Allah. Naon bisa jadi ieu MI teh ruksak luhurna kurumuy ibu oh urang kudu ngaluarkeun. Bisa jadi masjid kentengna bocor oh urang nu kudu ngaluarkeun eta teh Allah keur menta mata kudu salaradar. Allah keur menta panggih jeung budak yatim jang ka mana indung teu aya ka mana bapa teu aya juk sadar urang boga harta Allah menta ngalibatan leungeunna budak yatim aya jang tah keur biaya sakola lamun jelema hirupna geus bareng jeung Allah kitu tak kalakuan di tempat-tempat teh hatena ya atuh mun tempiak sawah aing gitu mata hirup bareng jeung Allah teh butuh perjuangan butuh lalakon bener. Sifat kudu sifat Allah kahayang Allah keputusannya kudu keputusan Gusti nah, mata pula keputusan nafsu mata cekolot baheula geuning lampah beunteut ku urang ulah ditiru odoh barang hakan aya cacing nu ngarengkol teu apaleun jerona aya usepan ucung tuh bener ngarengkol cacing teu apaleun jerona aya useup capluk beunang ka darat goreng ku jelema cilaka teh nu ngagugu ka hayangna coba mun ngagugu ka hayang Allahna naon nu katempo naon nu kadenge tong gampang disimpulkeun perkara nu kudu disimpulkeun nu karasa tak ieu pengajian karasa ku batur teuing karasa teu ieu pengajian ku MI ieu walau alam lamun hayang karasaeun ladang pengajian teh kieu ibu ngaluarkeun 10.000 sararea 10.000 mun ieu jelema aya 2.000 atawa aya 1.000 10.000 kali 1.000 geus hampir sabaraha juta pikeun ka MI karasa ladang ngaji teh karaos tah ku bangunan ieu teh teu kadenge eta parantos pengajian nepi ka dinya nyaho mata diomongkeun kitu atuh henteu seperti kitu sugan ka yatim nepi budak yatim hayang sakola pangnyakolahkeun ku ladang pengajian teh kalah ke urang pengajian malam Jumaah jeung malam Sabtu kali-kali mau beas senok mah atuh kali 100 jelema ge 100 senok lumayan pan setengah karungeun leugeudeut ka yatim moal burung dahar kareueut karasa ladang ngaji teh ku batur ieu mah boro-boro ku batur dirina gitu robah-robah matak bahasana ikro bismi rabbikal ladzi khalaq geura baca ku anjeun ayat Allah dua rupa hiji ayat Allah nu tertulis ngaranna Quran dua ayat Allah nu tercipta ngaranna dunia baca Quran ngan ulah poho maca dunia ngarah agama alus harta boga baca alam poho kana Quran beunghar ngan adigung pintar maca Quran ngan teu bisa maca alam alus na agama ngan sangsara dua ke umat Islam baca Quran buka alam baca tuh geura baca bangsa batur mah geus bisa maca aya reungit pan batur menyieun obat nyamuk pan ibu mah meuli heuh teh bangsa batur geus maca kaum lalaki resepna teh kanu bersih kanu glowing nyieun skincare ibu nu meserna belaan keur beas eueuh skincare beungeut bodas awak pewak padahal cek urang mah bae we atuh beungeut hideung oge teu kudu ribeuk nah geus gablek salaki ieu pokoknya dirarubah antap dirung pegek bae operasi ngarah mancung nah naonna mending juga ibu we kieu jadi hirup nu hade mah nu bareng jeung Allah mah teu boleh narima mata jelema teh guguru kana alam gara saburuan alam ibu ge eta teh anak awak ibu teh bacaeun rambut halis kumis bulu dada bulu betis baca aku ibu rambut manjangan halis teu manjangan artinya Allah miara coba lamun ku Allah diantep buuk panjang halis panjang kuring ceramah di dieu teu sudi balik deui nah kabeh halisna pararanya teu sudi kudu ceramah di alam gaib komo pengantin anyar halisna pararanya mau teu ge anu mana
buka teuing ku sia we jadi. Allah tegas ciptakeun ibu teh sampurna. Waos tina tulang, dina jero panangan aya tulang. Tulang mana nu manjangan? Tulang leungeut. Nah, huntu tina tulang teu manjangan. Allah miara. Coba lamun ku Allah diantep. Leungeun panjang huntu rangeteng. Au. Sagelis-gelisna ibu rangeteng huntu sudi sieun digegel. Tapi kadang-kadang ulaika kal an'am badhum adol, manusia makhluk sampurna ngareneng juk sampurna teh jeung hayam. Hayam buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, tikotokna keur aduk atau tulangna apaan ibu disebut lagi kaum sebelah. Apa sebelah tulang? Eta hayam kabeh manfaat, urang disebut makhluk nu sampurna, aya teu manfaat. Teuing ibu ngomongkeun batur, renyem bibir teh ngocobrot ngomongkeun batur teh. Juli kana gosip teh jundak dengdeng. Eta teh nana gerhana, nu can kawin teh mah urang atuh. Tong sok riweuh teh. Ngantukeun takdir batur. Si itu ku naon babara katakan kuatan. Wah, sagedeung deui ngompol budak teh. Keur naon sok lamun dipikir. Matak. Nu ngaran kahirupan ku hayam ge ele. Sok cobaan ibu ngenog isu-isu. Payu teh jiga ti kotok hayam. Ti kotok hayam mah di karungan 15.000 sakarungna dipake ngaduk kana bawang, pudeg-deg eta bawang buat alus. Kali-kali mun ibu karungan. Pake ngaduk bawang, garing teh bawang teh. Urang teh sakapeung ku hayam ge geus era. Lewas deui urang kana orai. Orai teh pan ganti kulit ngan ngaran anger. Kunaon pengajian urang ai batur teu pati resep kana pengajian urang kunaon? Beda urang mah karek jiga orai, ganti kulit teu ganti ngaran, ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti majelis, ganti masjid, ari hate teu ganti-ganti, nu teu akur jeung dulur anger, nu paseha anger, deui ka kasale cukup kalau teu anger, sok rumah sakit sok. Kumaha lamun urang nyarenteng sanur kehalangan. Ya, coba lamun ladang pengajian aya perubahan sifat hirup, kasalaki jadi hormat, ka indung bapak jadi tuhu, jeung dulur teu boleh akur, jeung tetangga tarapasnya kabita tabatur teh ku pengaosan. Ieu mah atuh ladang ngaji teh kitu kasalaki ge. Molor wae atuh eta geus ngaji bari. Tak payahna bubar ti dieu, panggih jeung salaki, ibu gebat sadar, tangkeu aya. Kesalaki bakal nanya, mama, wih ngaos teh nah aya perubahan. Oh, tobat. Cek salaki isuk, mah ngaos deui. Nah, bapak miwarang bae ngaos ka abdi, resep aya loba sifat. Pan ieu mah bujeng-bujeng. Mata ulah nyalahkeun batur anu amek ka urang, salahkeun awak urang, bongan pika amekkeun batur. Kunaon batur baeud ka urang? Urang anu kudu dibaeudan ku batur. Kunaon batur pedit ka urang? Urang pedit ka batur. Matak jelema mah pek silih ajenan. Kunaon batur ngajen urang? Urang ngajenan batur. Kunaon batur ngahargaan urang? Urang ngahargaan batur. Kunaon batur ngahormat urang? Urang ngahormat batur. Matak tong ngarep-ngarep hayang di ajenan batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Weh. Matak hirup teh geuning ukur disebut teu kudu lege. Aya bola laju kuring naon tadi na pengumuman. Oh, aya na pengumuman. Tabligh akbar bersama Ustad Nono Burhono, disebut Ustad teh murikat bulu punuk. Naha sieun teh akur jeung gawe. Ari Ustad naon gawena? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Era Bapak. Ustad teh disebut warasatul anbiya, pewaris nabi. Aduh. Nabi ngawariskeun tahajud unggal penting baru sampean ladang tahajud. Aya teh ustad nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di Sukabumi aya nu bareug eta mah lain tahajud, asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma, korma teh dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk pisair dibikeun. Nabi diwariskeun ka urang ka pakat ustad. Nana gerhana pen tajamna dibikeun moal. Cek urang geus udon geus 2 kali. Astagfirullahaladzim, dia hate buat goreng kieu.
mata hakikat hirup urang teh can levelna jadi ustad, can levelna jadi kiai, lamun can bareng jeung akhlakna isin disebut al-mukarram teh isin. Nama jeung isin, sieun teu akur jeung gawena, manya ya al-mukarram baeur jeung batur. Manya ya al-mukarram ngahina batur ngaledek batur, al-mukarram kieu. Mata geus urang mah jelema biasa. Otak kuring celana biasa, baju biasa, ngomong biasa, Sunda. Hayang Indonesia menurutan ibu. Ibu mah, kamu dokter, awas jangan main sisi balong, nanti dikejebur. Awas jangan main sisi solokan, disereleke. Kurumoy akhir nanti kota sarwana, cucu kakek dicari-cari gok di dia, apa ketebak? Kurang mah Sunda we. Bisa kuring ku Inggris bisa, nah tuh teu. Sok pecakan. In the name of Allah, the merciful, the compassionate. Ngartos teh. Boro ibu urang gimana ngapalkeun ti maghrib. Batak geus Sunda. Da bahasa kuring, karakter kuring, kriteria kuring jeung bahasa kuring. Tong sok gaya teuing hirup teh lah. Bener Bu? Tuh, kajawab begini kurang teh ukur disebut di luhur ge pan aya pejabat disebut pejabat kusaha ku rakyat aya pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucungu gitu aya pejabat rakyat eueuh nyarek mimpin cucungu jarani pejabat teh lantaran dicoblos rakyat eureun nyoblos moal jadi naon-naon matak layan urang kudu hormat ka pejabat tapi pejabat kudu hormat ka rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Mau jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat mah mata pejabat hargaan atuh euy ka hayang rakyat. Lain melaan beteng sorangan teuing. Manehna mah batuk saeutik ka Singapura, rakyat mah kabus hese. Urang mah wani teh ngomong kieu pedah we di dieu eueuh pejabat. Kumaha teh lamun aya teuing kalepasan eta mah. Batuk euy ah. Ya, moal mungkin jadi pejabat tanpa ayana rakyat. Matak nu kudu dihargaan teh lain pejabat, tah rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Kali-kali mah pejabat teh ngabarangkan jeung hulu asin atuh. Nah, rakyat moal poe barang dahar jeung eta. Lain nu barang dahar teh opat sehat 5 sempurna, kagenep udah cuci mulut, aya rakyat bagian lalajo. Aduh, nepi ka teu ngeunah urang nu ngajadikeun si eta nu senangna. Bener teu, Pak? Bener. Oh, ayo tadi mau ngerenti dekat saya teh bisa salah ustadna tapi nyongkuhan teh ulah nyongkun kieu buat opat di nun kabeh ngerebak betul urang hiji bae mungkin aya pejabat tah aya kuring bisa ceramah di dia aya dua nu berjasa hiji nu ngulem dua jamaah sok nu ngulem aya kuring datang jamaah eueuh derek ngomong jeung temo bener ya mata lain kuring nu kudu dihargaan ibu mata nu hoyong wi ju duduk sare peng urek ngobrol kok durek nyung HP sok geus kagok sok we cowok kadinya sok ku ceramah teh ka baban sararea sok tanggokeun HP teh kieukeun sok hayang teh beak baterai aing mah da bebas mah regala dan resep silahkan nah kuring teu ngarep-ngarep di resep jeung lamun anu geuleuh mangsa bodoh gumatung hate kunaon mah jeung geuleuh ka urang panggih ge karek ayeuna jeung rujit ai ibu dama matak jelema geuleuhan rujitan cuaan mah sebenarnya si hate goreng matak tong kaladangan jelema nu goreng hate saalus-alus bapak ustad di dieu nya bapak ustad di dieu saalus-alus bapak ustad di dieu disengeurepan ku jelema goreng hate anger Pak goreng sahebatnya batan bapak kades nyen program anger disengeurepan kudu goreng hate mah datang ke pengajian kades kampanye dina teu hadirna ngeluut si kades mah datang ka nu maot atau si kehen mah kitu
Jadi awal balik nah pak di singarepan ku jelema nu kotor hati bener tuh abdi teu di kopiah diomongkeun di kopiah ge leuheung tomat gitu aing mah asal lieur hirup ibarat ibu baheula teh ditiung moe taran ditiung geus ditiung teh soleh mata geus hirup tong hayang kapake ku jelema moal balik mata geus we hirup kudu kapake ku Gusti tong riweuh mata ilmu teh gawe ibu ge bisa nyebutkeun alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah mana gawe alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah lamun bener baroga gawe geus eueuh ria teh naha geus ngaku puji mah nu Allah lain urang naha urang mah ngomong alhamdulillah puji dicokot ku urang lebih ka hey buka kongkorong jepret foto alhamdulillah 40 gram dari suami macet tetangga saya nu nanya sok nunjuk saha ibu sok seri tong bari tutunjuk bisa kasih geung batur si eta seri gitu tong ngomongkeun imah ka jelema nu teu boga imah tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah tong ngedeng-ngedeng kokolong ka jelema nu teu boga tong nemongkeun geulang ka jelema nu eueuh naha tong sok panas batur karunya hatena dibikeun moal namun jeung kudu mah panas teuing well bener gitu alhamdulillah pan sadaya puji kagungan Gusti Allah ieu mah karek tarawih genep poe ge paragbagna Facebook alhamdulillah tarawih ke-6 lancar ka-7 ka genep leungit statusna eureun tarawihna sia jadi tarawih teh hanya berkebutuhan untuk status nanaona anta budallahu ka'annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah tah ikhlas teh urang ibadah cukup Allah nu nganileuna geus teu hayang ditelai ku jelema lamun hirup bareng jeung Gusti Allah sok ayeuna ibu dangdang geus lipstik geus turun ti imah utak kita karebeun kaca geuning urang teh geulis gitu turun ti imah paceak budak tetangga ya eta komot amok teh nama kejeung amok da amokna ibu teh kunaon panyakit mah ayeuna awak ibu bongan diri ngarasa geulis sehingga cek batur ya eta banget ngarasa dihina da bongan diri ngarasa geulis bapak daek ka masjid ngarasa diri getol ka masjid kumaha cek batur kadoul sia mah ka masjid teh moal teu ngawak gagabah nu adan ti subuh nepi ka isya teh aing teh tah nama geus kudu di aku tong sok kagoda ku bibir jelema pak da jelema mah teu boga nilai naon-naon bener tah urang mah ibadah teh sok hayang kapake wae ku si eta Allahna kamana ngayakeun santunan ka fakir miskin kudu we dipoto jeung fakir miskin alhamdulillah parantos santunan bari setahun sekali nah memang na fakir miskin hirupna setahun sekali gitu nepi acara mangga sakarareuna mata hirup bareng jeung Allah teh beunang urusanana adalah hati tuh lalajoan kawung ibu teh kudu era ku kawung kali kana tangkep tangkal kawung akar kawung digodog tina 2 gelas jadi 1 gelas pencegah penyakit ginjal mata kolot baheula eueuh mungkin cuci darah nah akar kawung di dalahala main deui kana tangkal eueuh sasa pake sasa keblus ka jerona ibu kamari Ramadan ngadahar dawet di mana eta aci kawung naik ka luhur aya nu hajat yeun janur tina daun kawung ibu beberes sasapu tina nyere kawung aya gula tina dahan kawung kabeh manfaat kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama Qur'ana tanggal kawung mere ibroh pelajaran ka hirup urang coba urang tapi ka era kawung domba kencarkeun sanajan lapar domba seneng ngencar kali-kali mah domba lapar paling nyokot daun sampe coba manusia lapar daunna didahar sampeuna didudut beutina digoreng kulitna dilepok atuh eta pagerna dileklek nu boga sampeuna dikade mata kadang-kadang hirup jelema nu ngagugu hawa nafsu hukumna ulaika kal an'am ba'dhum adol lebih ata adol tibatan sapa tuh buka so anjing sekadang anjing guru ke urang tak abdi mepanggil jeung anjing tara dicarekan lentong pun teh pun guru cek tetangga teh ilah gelo cinta aja butuh gelo
Nah cenah guruna anjing abdi disebut ge lo sok kasihkeun arah. Ibarat ibu ilit ka jalan aya jelema edan cek nu edan ka ibu aya nu gelo aya nu deuk amak moal disebut gelo kudu edan si eta leuwih. Mata hirup potong kasih gengan disebut batur leuwih edan si eta teh disebut nu gelo. Palwa mana kuring ku guru ka anjing sok kurang bongkar sanajis-najis na baham anjing masih kena bisa dikumak ku 7 kali kalian make tandeu tapi najis na baham manusia mun geus ngajadikeun hate batur leungeun pantal apa padeukeut hate rujak saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kajadian batur. Lamun rek make dalil heug salamatul insan min hibdil lisan salamat jelema kumaha bisa jeung teu ngajak galetahna. Oh nu tukang keur ngomongkeun ku capetan na bibirna. Nya bae we atuh meuning. Komen teh. Bari cek si ibu teh nyawa ari aing keur ngomong. Teuing atuh ibu. Anjing wae bisa jadi guru. Lamun jelema maca kana Allah. Budak, ya budak anter. Da ibu jeung budak teh soleh budak. Ibu ngamuk bere 5.000 kalah nonyok ka salaki. Coba budak ngamuk bere 5.000 bawa ka warung cager. Coba indungna. Budak pasea jeung budak tetangga 5 menit pakaleng-kaleng. Coba indungna 7 tahun baeud keneh. Jadi nu soleh teh saha sebenarnya budak. Mata kali-kali mah ibu teh hargaan tah budak. Lain tempo maneh pret. Untuk mamah ika salaki pasea wae. Heueuh nya. Bongan hirup cicingna di tempat eta maka urang teh kudu miraga sukma ngawujud dina bentukna ngajirim dina dirina ngajinis dina rasana sehingga ladang ngaji teh rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang beres ngaji bakal silih tepunganna euy teu nyangu nyata urang mah teu kabedag beas aya ieu ti majelis tiru letter sok nyangu kenah lamun geus kitu. Nah, budak teu sakola, eueuh ongkos. Nah, ka mana salaki kabur. Oh, cek RW jeung cek RT. Yeuh atuh keur ongkos budak. Budak bisa sakola deui. Eta we ngulik manu leutik heula urang makan luhur-luhur atuh. Lain ieu mah rindu Mekah. Haben we unggal tahun umroh aya budak yatim di arantep asa weureuh hirupna teh. Neng, bilih tunuh bobo. Tunuh teh henteu inungna tuh sarare we. Hirup jelema nu kosong bakal ngaji diri ngajenan batur. Urang teh saha? Batur salah eunteng keur urang ge bisa bener teh lanjutin nu salah. Da ibu ge bisa balik rumah tangga teh lantaran laju batur pasea wae. Urger we. Macek ibu pak urang mah pasea jeung si itu gandeng. Macek salah lagi heueuh mah pasea wae teh lupa anak. Macek ibu heungan anakna rasa beungeut. Macek bapak umur nyieunna bari baeud kitu. Ibu balik rumah tangga lantaran lalaju batur anu pasea matak mun batur keur pasea geus tong jadi gosip tepungan oi teu capek mah tuluikeun 7 peuting Bang rieu Pak Kades mana Pak Kades Pak Kades terus bareng deui name oke dibuka ilmuna kunaon Pak Kades meunang guru nama tinu eleh guru nama lain jeung meunang teu eleh kan Pak Kades teh mikir kunaon si itu jalon kades keok oh paingan deuk teh eleh kumaha jeung rakyat teu bahu kanu hajat tara datang kanu maot tara sumping atuh ceuk rakyat teh suruh dijoblon oh tah Pak Kades jadi solusi berarti kanu maot hadir kana pengajian sumping kanu hajat datang tah rakyat teh jadi hayang nyoblos tah meunangna teh elmuna mah itu mata Pak Kades meunang kudu loba nuhun kanu keok bener apa itu teh guru urang nu eleh teh kalau mana guruna heuh kunaon si eta eleh dipelajari sehingga urang meunang teh urang teu akur jeung si itu kakara kahartinya moal aya nu jiga urang guguru teh jelema ngaco moal aya urang guguru teh nu ngaco teh nu salah urang guguru teh naha ngarah urang teh salah jadi neangan ilmu bener si itu ge salah teh di berok di penjara ke polisi nah aku salah atau kurang mung ke polisi mung di penjara entong nyieun salah itu kuruna mah geuning mata can disebut bener lamun jelema ngewakena kanu salah can disebut pinter lamun jelema ngewakena kanu bodoh apaan pinter teh keur ngomean jelema bodoh ieu geus pinter ngaledek nu bodoh dek ngaledek mah teh kudu pinter jadi jelema badak ge bisa bener mah ibu ungeuk ngartos sebenarnya geunah aya pengajian lamun ungeuk-ungeuk teh Pak
teuing kunaon da urang mah teu ngarti kan rata-rata ngadengekeun teh gitu teuing kunaon mata hirup cicing dina fungsina masing-masing cicing pakades dakwah di bidang pemerintah, TNI dakwah di bidang ngurus di bidang ngajaga negara, polisi ge dakwah di bidang ngajaga keamanan, ustad ge dakwah ku cara ustada geus tong pahiri-hiri tampian pagiran-giran pancuran silih ajenan dina tugas masing-masing arah Islam teh katempo hebat. Palurah dakwah, pakades dakwah ku bidang pemerintah. Polisi dakwah nembakan penjahat. Kata polisi mah dakwah gede sorak. Polisi angkat tangan, sieun penjahat. Coba lamun polisi angkat tangan. Ngeus polisi gitu mah dirok gitu. Pan ibu ge mau motor STNK prit. Dari mana ibu? Jug sieun ku kumis lagi. Coba lamun polisi dari mana ibu? Mau aya penjahat, tewak. Ngeus tong jadi polisi gitu mah. Polisi mah kudu dedeg pangadegna ge kudu heuras kudu teulas. Wibawa negara aya di polisi. TNI sarua. Otak lamun dina upacara bagian daripada perkumpulan ustadna aya, TNI aya, polisi aya, kades aya, Pak Kades pembina upacara. Atau pemimpinna TNI. Lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap dilaksanakan. Kan kitu rata-rata. Jawab ke Pak Kades bari hoak dasar wa laksanakan. Kata majikana geus pasti aja pamajikan. Coba lamun bab nu kitu ku ustad leungit wibawa negara. Lapor Pak Kades. Maknya aya upacara kuat lentong gitu. Tah ustad mah wayahna bagian ngadoa. Ustad mah lamun TNI ulah ngadoa. Sebab lamun TNI ngadoa karakter TNI dibawa moto ya Allah. Wah, tadi cabok mau malaikat. Tim mimiti kades, tim mimiti polisi, tim mimiti TNI, minta doana ti saha? Ti ustad ya. Abdi mah apal Pak Kades terjadi kadesna. Pak Ustad doakeun abdi bade nyalon, sok tanya bisa percaya. Bapak polisi ge sarua, Pak Ustad doakeun abdi. Cek TNI, Pak Ustad doakeun abdi. Hapeh didoakeun ku ustad mah. Ngan wayahna geus jarani tong mapohokeun ustad. Jadi lamun geus jadi kades, jadi TNI, jadi polisi, sing ingat ladang doa ti ustad. Tan geus jarani teh aya meureun ka ustad teh. Si eta mah jeung nunjuk irung urang teh. Bae cerina akrab nya, Bu. Lah sudah. Makanya kudu dibejere beas ke. Nah, dakwah dari senjata paling hebat iwati doa. Bisa jadi Pak Kades jadi teh didoakeun ku ustadna, jadi polisi didoakeun ku ustad, jadi TNI didoakeun ku ustad. Mata geus jarani teh aya meureun. Cek Pak Kades pinter ya jelema. Islam kuat teh lamun ngahiji. Aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya Jamaah Tabligh. Nu 3 poe 3 penting sok cicing di masjid gini. Jamaah naon teh Bu? Pak? Huruj. Jamaah ini aku mau urang dieu we. Hanteun abdi mah jamaah huruj ngaranna teh. Keun bae, tong silih geureuh. NU silahkan dengan cara NU, Persis pek ku cara Persis, Muhammadiyah pek ku cara Muhammadiyah. Jamaah tabligh pek ku cara jamaah tabligh. Silahkan gerak cicing dina bagian masing-masing. Teu kudu silih geunggeureuhkeun da moal matabeakeun hancengan atuh. Ieu mah itu ulah, ieu mentong, ai sorangan ngajedog, ai si eta sehat kitu. Keun cenah dakwah babarengan. Nu NU pan aya anu mah loba metode Ibu. Make nada, Eli, mat. Orang NU mah ku nyanyi dakwah teh muslim. Hayu orang berjamaah salat subuh ayat setengah genep maghrib. Di Persis tara pupujian sok bisi punten bisi di daerah Persis geus da abdi apal atuh Persis mah tara pupujian NU mah osok ulah silih geureuhkeun da masjid teh butuh eusi lain butuh pasea antara pupujian jeung henteu
tak naon namun areling lebih kadinya aja bener Bu sok dia anu mengapalkan sifat wajib wujud kidam bako muhola patulil engap atuh engap teu cara ngomongkeun batur teh wujud kidam bako tumpak tumpang tumpak tumpak tumdung nah ibu keprok tumpak tumpak tumpang tumpak tumpak tumpang tumpak tumpak tumpang tumpak 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 tumdung tumpak tumpak tumdung tumpak tumpak dumpak dumdung dumpak 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 itu dah didinya tadi tabah mending bibir urang di versis aya nu kitu Allah kan baik nu penting silih aja da angka 10 ge dihitung ku ibu mah 5 tambah 5 cek budak mah 7 tambah 3 cek kuring mah 8 tambah 2 cek bapak mah 8 tambah 1 cek kades mah 6 tambah 4 nges berbeda jalan hasilna mah 10 kene dek NU dek Persis dek Muhammadiyah dek Jamaah Tabligh Islam kene Islam dek Comro dek Misro sok dek naon deui gegetuk peuyeum anger sampe kene sampe nah begitu kudu pas ya Ustaz ge maca shalawat ke barareda tadi di Tasik jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad Tasik geblus ka Garut jadi aya alok sholatu ho salamun ho ala toha rasulillah leos ka Banten jadi hohoa sholatullah salamullah ala toha rasulillah ajib Tasik, Garut, Banten beda tata cara maca ngan sarua nu dibaca mah sholawat kene sholawat ibu punten aya nu maot kali-kali ngiring tahlil tilu cara tahlil di urang nu tungkul nu ngegideg nu muih aya nu tungkul la ilaha illallah tasih eta mah udang-udang dahar ayo ge nu tahlil bari ngegideg la ilaha illallah la ilaha aya nu kitu pan cing teh mang nah teh tungkul jiga batur tempok kumaneun tungkul kan sare jadi mang digudag-gideg garah teh hees ngapal nu paling paur nu muih illallah 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 bubar tahlil batur mubarak serangkan dahar sia teh golokok di buruan oke malah digoneng ku kuring cing rahayu balik mana emang pacing nu mabuk gitu sana bener ahli wiridan tepung jeung Allah gitu nah cing teh bener cenah euy tepung jeung Allah mah gampang wiridannya puihkeun nah cing teh beleguk mana mah maka jeung tepung jeung Allah Nabi Musa we teu sanggupeun Gusti abdi hoyong ningal gambaran salira Gusti cek Allah teh tempo panon poe serap Gusti nempo ciptaan kami nyebut serap komo nempo kami nu nyieun Nabi Musa ieu ustad kadah daek kikituan ngudutkeun tepung jeung Allah nah coba talung urang tepung jeung Allah coba sih itu 2 tahun ka tukang naon ditelepon ning aya kasusna ya Allah iraha Idul Fitri Jumaah dianggapna Allah teh DKM meureun sia kumaha tapi Allah mau bikin tepung di Allah itu bening bentuk ranya dianggap kica-kica Allah kurang bawa karena persamaan nu tungkul maca la ilaha illallah nu ngegedeg maca la ilaha illallah nu muih ge maca la jadi hanya sebatas tata cara anu beda tujuan mah sama teu kudu riweuh tong pasea geuning di urang aya hadroh nah di Arab di Arab sholawat begini ya bayar Raja Salman tersebut nabuh di dituju iya mah hanya orang Indonesia anu sholawat di dangdut engke dangdut eueuh sholawat nyampak itu maksudna betul ai datang ke mah entong datang ngartieun dangdut urang ditu nya jadi tata cara ge beda Ustad Ibarareda nu diudeng pek nu digamis pek nu dikopeah pek nu disarung pek atau nu jiga urang ge pek tetangga ibu dicadar pek ya mah tetangga dicadar nang dicadar jiga nu hayang dipek-pek kumik tukung
ai batur aya kemajuan teh ngomong sing hade umat Islam nyai maneh mah geus bisa dicadar pepeurihan mah acan ka ditu ngeunah ka dieu ngeunah coba jeung tadi nyanyain dan dicadar pas lain umat Islam nya teh dukung batur geus kitu teh bener Bu sing istiqomah gitu nyai kitu tah nu harade hate mah lain ieu nyanyain dan dicadar geuleuh aing modal sadio atuh Ustad barareda peda anya tak mamah yang belum ceramah teh nu bari curhat mamah dedeh belum nak lain urang mata kayak program TV mamah dan curhat dong iya dong mah curhat abi menyaburutnya tuh usaha ngomongkeun ka mamah dedeh kumaha cek mamah dedeh datang ke RT nya BPJS sopak ke bengkok etana mamah dedeh mah bari curhat aya tak mamah hayang nu pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorop Ustad Adi Hidayat di Banten cerdas anjeunna mah yang nu bari heureuy Ustad Abdul Somad mah yang nu pintar ilmu sejarah Gus Muwafiq mah yang nu keur viral jeung tukang teh Gus Miftah mah yang nu jiga ojek online urang mah yang nu make kupluk balad guring Ustad Epi Effendi mah nya teh hayang anu nerangkeun karuhun Jawa Barat karomahna jeung sagala rupana Abuya Muhyiddin ti Sumedang mah yang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apif mah yang nu lentong Agim kan lentong Agim mah Ibu saudara-saudara yang budiman alhamdulillah bersyukur ya bisa hadir di tempat ini ya Bu bagaimana Ibu senang berjumpa nah, Ibu seneng tapi yang kurang seneng nah panitia teu ngarti nu dihareupeut kolot wungkul matang naon atuh bentang nu urang dieu tagogeun ngalah urang sumanget hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya orang banyak berzikir hatinya tenang orang kurang berzikir kurang tenang dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Sadar ini bukan panggung tapi ini panggung Nana. Jadi mohon pamit karunya ka panitia kudu ngamplop kedua gimana lentong anya teh mama ngolong ceramah teh yang nu bari nyanyi mak teh sih da Roma Irama mah dakwah bari nyanyi silahkan sapanjang eta nadana henteu maksiat teuing nyanyi nu aya nu darada lieur kudu aya buka dikit jos jangan ada yang lagu aya nu demi Allah tah dan ada yang lagu Roma Irama mah ngandung sair di jerona aya dakwah aya ngajak ngejek nah ieu lagu-lagu nu ayeuna Pak aduh begitu pulang berbadan dua nyana naonan kening atuh di mana begitu berbadan dua nepi ka menjadikan sebuah kebanggaan nya lagu aya nama ararani entak nu hade mah lagu bareto lagu Sunda nu bareto nu halus teh tetep dada moal burung di bisono hate kuring moal cicing moal benang di bobodo panutan imut basa kuring anteng nyawang aduh ragamitineng hate jadi honcewang eta lagu kolot baheula Pak coba bandingkeun jeung nu ayeuna lieur ngadeng lagu ayeuna jeung pulang-pulang berbadan dua buka diit jos jodoh dunia akhirat siapa mah pacaran dunia akhirat berarti irah kawin silahkan bernyanyi tapi dalamnya adalah dakwah sabab bapak oge di masjid nyanyi tapi eusina dakwah palawargi sadayana gerak mugah
berehing waktos parantos subuh sakali deui palawargi sadayana atuh teh hudang wae digerdag geuning aliang dengan ibu buraong abah tuh eling ieu tong sok kitu teh nyata mama dakwah teh bernyanyi oma cenah ieu da dakwah naroma irama dengan bernyanyi badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam tuh nu berharewasan deui tuh kuat kadenge teu sangka cenah keur kasep teh alus ora nomor lamun ieu ngawarangkong teh lain jika itu gandeng Roma Irama dawana teh ku nyanyi di Amerika aya lagu Roma Irama terpopuler katakan Tuhan itu satu Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan la ilaha illallah penggemar dangdut dakwah dengan nada silahkan sepanjang kita nyanyi sepanjang nada teu kaluar tina tetepon dan untuk menang mah pahili ibu resep dangdut pek ngantong pahili jeung adan nya aya adan juga dangdut hayalah sholawat hayalah sholat ningang cek DKM oye wah digemok ta masjid dimulain ungah nah hampet teu meunang pahili urang Sunda boga sawer panganten buul kukus menyan kamanggung nyembuang kawang awang menang pek ngan ulah pahili jeung Fatihah Bapak Imam di tukang ke 10 ay Fatihah juga nyawer Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wah teu cager RT nu panggalana ngamuk arana ka masjid rada kelo imamna matak wayahna nu jadi imam wayahna kudu pun guru saha nu tadi ngaos Quran raoskeun eta jadi imam entong juru kawin piomongeun moalnya aya Fatihah dikawikeun aduh buat juga belok jadi nu teu menang teh pahili matak Roma Irama aya lagi disebut raja dangdut da takdirna jadi penyanyi da boga kurang labuh tina panggung keleuting pan ibu malah menawa gubrak aduh Roma gubrak aduh lamun pun guru anu tadi ngaos Quran nitah nyangu ka istrina geura nyangu geus burit tah Roma malen kitu geura nyangu geus burit mun kuring jadi kenek alus Bandung Sukabumi dua deui ceu jadi kenek HD Pak Roma jadi kenek aduh diomongin Bandung Sukabumi dua deui ceu dengan urang dia beuki heureuy Al-Fatihah matak berdakwah teh berbagai cara mamanya teh dakwahna yang make budaya silahkan kulem netong kuring saha dalang sabab dalang dakwah dengan budaya mana bukti wayang adalah dakwah toong banget semar bodas kulitna hideung kuncungna salapan jadi dina sirah manusia lamun rumasa umat Islam 88 sifat Allah asma Allah zat Allah jeung pilihna Allah pagaweanna Allah salapan ya Bu maka jelek kawen semar iya nangun depan budaya goong
deui wae Semar kuncung dan narwulu. Bu, ieu budak sakan bisa ka mana? Bisa ngalindur. Dede, rek ka mana? Putra saha eta? Bu, itu budak. Lain bisa ngalindur. Oh, aya, oh bisi. Lain bisi, aduh bisa ngalindur. Semara kuncung dan narwulung ngelup semar tanah gebok leungit diri nu sayati ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kerja dakwah secara budaya bener mata silahkan berdakwah dengan cara masing-masing urang tong ajruk karena metode batur da urang macan karuhan jiga batu bener bu. Ada ibu hirup kayak kahayang tuh hayang naon masyarakat jelema sangsara hayang beunghar coba jelema sangsara hayang beunghar aya geus beunghar hayang naon nu bodoh hayang pinter geus pinter hayang naon nu kedul hayang daek geus daek hayang naon nah jika nu lieur jelema gering hayang cager geus cager hayang gering. Eta pertanyaan teh jika nu hese padahal mah babari jelema gering hayang cager aya geus cager hayang melaan gering jelema sangsara hayang beunghar aya geus beunghar hayang nulung jelema nu sangsara rakyat hayang jadi pejabat aya geus jadi pejabat hayang nyaah ka rakyat selesai jawaban tah eta teh ngaranna teh teu leungit tina ilang sifatna mata cekolot teula ulah poho kana purwa daksi keur sangsara hayang beunghar geus beunghar kudu nyaah kana sangsara keur jadi rakyat hayang jadi pejabat geus jadi pejabat kudu nyaah ka tah teu poho kana niat awal loba rata-rata jelema jadi ungah adat keur sangsara ngarokok bareng kudu dihiji kuduaan geus beunghar mah ditanya ge kuat hese kunyem situ langkehe keur can jadi pejabat mah aduh bobormon geus jadi mah di WA ge tara ngabales cucungit teh teh ngaranna teh ungah alas kumaha mun urang ngagubrak saha rek nahan cek ibu rezeki makanya rezeki ya ibu anugerah abdi musibah ream teuing digulung ku kolot wungkul mun ku budak mora mah digulungna aya untung ieu mah ku kolot ream ari ibu hirup di dunya aya kahayang hayang naon hayang salamet dunya datang si Udin datang kepadaku dia bertanya doa minta selamat baik ngaco ge aku menjawab inilah doanya inilah doanya baik itu kalian penyanyi asli Robbana atina fil akhirati hasanah wa qina. Oh jadi budak wali kabeh. Wali jadi penyanyi pan wali mah ustaz, tak nyanyi kan gitu datang si Udin. Datang kepadaku. Dia bertanya doa minta selamat aku menjawab inilah doanya nenen inilah doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab hayang salamet dunya jeung bener teh jika ai bener teh kudu bukti gawe ari ngadoa jiga nunya ya Allah paparin abdi kasalamatan dunya akhirat ai di dunya kana gosip beuki pepolotot ka batur bibir renyem hayang ngomongkeun ngalengkah kana salah boro-boro di akhirat di dunya ge dicekek batur ibu
matak cukuring mun eta doa hayang salamet dunya akhirat buktikeun gawe ayeuna bibir balem ceuli terus gosip panonton pepolotot ngalengkah tong kana salah akhirat salamet da Allah nu boga dunya aya usaha ti manusia menuju kana arah kasalametan tuh karek nyebut bener eta bener bener eta diomongkeun ayeuna ibu kunaon nyakolakeun di dieu dia teman MI manusia ibu tidak ya budak ibu di sekolah kan kunaon ibu di sekolah kan dia hayang naon hayang budak pinter loba teuing nu pinter mah anu teu ngarti hese nah hari itu nu ngaoplos pertama jeung pertalit bodoh da pinter teh gaji gede jabatan boga tapi pertama dilepok ku eta mah berarti pinter ngan teu ngarti bro well ibu tujuannya kolakeun di dieu teh eueuh deui hayang boga budak nu soleh. Tah hakikat kahirupan soleh hitung ku awak ibu, ukur ke awak ibu. Asli. Asli ya. Malahan mah Allah teh malaikat teh pernah ngadoa. Ya Allah, tolak salatna, tolak zakatna, tolak saumna, tolak ibadah hajina, sapanjang anak goreng patut ka indung bapana. Ceuk Nabi, amin. Malaikat nu ngadoa, Nabi nu amina, pasti diijabahna. Mun kuring ngadoa, ibu nu ngaaminana geus doa mangmang eta. Nah, hama jeung mangmang, ibu nu ngaaminan loba dosa, kuring nu ngadoa ge sarua loba doraka. Ai ieu nu ngadoana malaikat, nu ngaaminana Nabi Muhammad, ya Allah tolak salatna, tolak zakatna, tolak ibadahna. Sapanjang aya anak goreng patut ka indung bapana, matak budak disakolahkeun ka dieu teh cenah ngarti jasa nu pangbadagna adalah jasa indung, jasa bapa. Nepi ka Allah gaduh janji, lamun anak goreng patut ka indung bapana, laut siap bahe, bumi siap hancur, gunung siap bitu, langit siap parem, dunia siap nepi ka beak. Kunaon sababna? Aya nyeri hate indung dihoak disentak gunung ngaran bebengok anak. Nyeri na ibu ngalahirkeun, aya nu leuwih nyeri tibatan eta nalika anak geus gede wani popolotot kana jadi indung, kolot ceurik ngan teu katempo dina raraina, tapi batin mah dirucul cai panona. Di dinya doa ditolak ngaran anak, bongan dosa kanu jadi indung bapa. Matan budak soleh alus ka indung kitu teu percaya mah keneng dengekeun panitah kolot bisa digugu ai kabogoh teh garcep gerak cepat dititah ku kabogoh mah bang meseurkeun rokok bolonyong meseur kopi bolonyong tinyu bolonyong cokoteko opat balikan ka warung ditanya aku bisa lakin ku kabogohna ridho dititah ku ii ridho banget budak ayeuna nah dititah ku kolot nyi ngomah wadah engke nyi mandi engke nyi salat engke atuh mama meuni fanatik teuy dititah ku kolot naha tarama tubuh aya dititah ku kabogoh bari jasa nu gede mah indung bapa saragam ti kolot baju ti kolot ongkos ti kolot disakolakeun ku kolot bener teu Bu aya kabogoh boga jasa naon bejaan ya budak ya budak abg nu keun bobogohan tong bebela teuing lah tong murahan teuing ngewa lah ieu mah putus jeung kabogoh jebleh make jeung jebleh alo deuk mere nu leuwih alus kabogoh neng eueuh datang nana gerhana tong sok mempertahankeun jelema geus ngueun antep sok olo-olo dipertahankeun bebengok kabogoh mah ukur lobananya ieu nu bapa mata lobananya nyai geura tuang tuh kumaha dipamasakeun tah kumaha dipangjangukeun tah kumaha geus dipang ngakeulkeun kolot ka anak ibu kabogoh mah ukur lobananya kamu udah makan belum kirim beas uden lain loba tatanya dahar teh lain ku cinta tapi ku beas dahar nasi makan nasi minumnya enteh cai enteh maksudna dahar cinta minumnya air mata dirayul ku bebengok lalakina bahasa ngarayuna HP ku Xiaomi kartu putri boleh kan kita jadi suami istri hayang ongkeng kadang-kadang kita cing kasolehan urang teh cecebgeun dina dada ulah karayu ku bebengok lalaki anu sifatna palsu keneng jotot ditajong kemuseh kieu palsu teh nah kanyataan mah ieu nu geus kolot jotot ditajong cek salakina eta batu eta cokor naon atuh pasti mah yang ditelitian mau motor butut beberek-bekan
Bogok dorong kuduaan cur hujan nyebutna iin diaan hareeng mah kolot nu riweuh. Coba nu geus kolot kieu dibonceng ku motor butut bari mogok dijejak motor ganti cek aing oge atuh. Ibu mata palsu bobogohan karena lagi bobogohan kepalsuan. Nyeri kulit huntu. Nah, kunaon? Mungkin nyeri kulit huntu. Palsu. Cinta sejati nu sebenarnya mah ieu nun bapak ka anak kunaon disakolahkeun deui ngarah diajar agama. Kunaon ngarah ngarti agama? Ngarah sadar jasa nu paling hebat adalah ieu nun jeung cita nu soleh teh. Budak sok sakolahkeun ulah ngan saukur 55 budak teh. Laki ieu sakola ieu teh bakal gede usaha kurang dieu betul mungkin kurinya kolahkeun di dieu ka jauh-jauh. Kurang Sukabumi mas santrenkeun ka mana? Ka Sukabumi lah. Maka jadi pesantren ka Bandung. Naon ibu? Kurang Bandung bakal gede, kurang Bandung Sukabumi bakal gede, kurang Sukabumi. Bener? Matak ibunya kolahkeun, pek sakolahkeun. Sing pinuh di Sukabumi, kakara mun geus pinuh ini ka Bandung. Ai kitu mah dia kosong mah kejing leos ka Bandung. Ya bu, di Sukabumi teu kurang ilmu para ustad para kiai jangan lebih luhur batan kuring mah teu boga naon-naon kurang dia mah hebat di arti kata Sukabumi moci mun Tasik ranginang mun Garut dodol mun Cililin wajib lamun Subang ganas lamun Baduy kadu lamun Sukabumi moci apa kan tiap ceramah di bahana geus apal deui Sukabumi pasti moci ngalamun eueuh di dieu nyameureun teu persiapan gitu. Kade sing hade ka indung Bapak demi Allah dibaudan ku batur paduli diputuskeun ku bogoh paduli harta harti gedong boga sawah lega mobil aya nalika indung Bapak geus eueuh harti. Mata harta yang paling berharga adalah keluarga. Mata ulah nepi ka anak jeung incu, anak jeung anak, parbut warisan melaan warisan kolot. Mun bisa mah lain urang kudu menta warisan ka kolot, mun bisa mah urang barang bere ka kolot. Mata dunya siap hancur, gunung siap bitu, laut siap bahe. Nalika aya anak mani hohoa ka indung bapana, paingan zaman kuring keur leutik mah eueuh gempa-gempa aja. Nah, ari ayeuna gempa mineng Pak. Baheula mah zaman kuring mah musibah di mana-mana jelegu di belah kidul jelegu di belah kaler sing kocek di belah wetan baheula mah ayeuna kuat minang banjir di mana-mana nya Bu kunaon boa boro-boro mah anak batur anak ibu ge nya wani nya mah wakai teh nya nyaho urang oge bibirna alus nah ari ibu merhatikeun biwir ayo mah pala laur ibu-ibu di dieu. Ibu geus kolot sunihin keneh. Bibirna alus liur Atuh mun bibir. Dalamun ibu kawin jeung urang mah moal kuat, bibir urang mah capetan nyarekan teh rasa mau teh sabulan can angeus-angeus. Kade sing hade ka indung. Ternyata indung Bapak teh gerbang surga. Jadi mun ibu yang ka surga gerbangna aya di dunia saha? Ridallahu fi ridha walidain Rasulullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantu ridhona indung Bapa, murka Allah gumantu murkana indung Bapa. Mata kade keneng sing hade ka indung ibu gering baheula keur leutik kolot mencicing gigireun nyokot cai asupkeun pan anu kompreskeun karena tarang ibu nyai geura sehat lamun anjeun geus sehat hayang niki hayang naon kumaha bakal dibawa kolot ngolo anak ngarah cager lahir batin jadi cager bir lain dijampe lain didoakeun ku bahasa nyai geura damang mun geus damang hoyong naon kumaha moal burung dibere ayeuna kolot urang gering aya teu anak cicing gigireun tah didinya Pak moal bisa ngulangkeun derajat kolot mata hutang kamana-mana bisa ka bayar tapi hiji hutang jasa indung Bapa moal pernah bisa kabayar. Ibu umur 30 tahun baheula dirorok di zaman rorok, diongkolet-ongkolet di zaman memet, dipupundak di zaman budak. 30 tahun dipiara ku kolot. Ibu nikah dalam jangka waktu 30 tahun, hampura balikeun tah harta kolot moal kapulangkeun.
bener mata paingan atau gerbang na surga adalah inung jeung bapa goreng patut ka inung bapa punten salat ditolak zakat ditolak ibadah ditolak nah aya inung bapa nu teu mikarido kana gorengan kalakuan diri urang mata ku inti dieu teh sing hade ka inung ibu rumah tangga balik sorangan kumaha ceuk inung kunaon nyai teh jeung salaki pas ya mamah kumaha ceuk kolot yap nyai ka dieu maneh titip emak oh minta jajan heula maneh titip emak balik oge kudu ka emak ngan wayahna entong monok di imah emak lain deuk musir emak mah nah keun emak rek minta hampura kanu jadi minantu loba inung urang nyuh hareupeun minantu jang hampura budak emak bisi goreng kalakuan bisi teu balik omongan punten loba kolot rag-rag darajat hareupeun minantu melaan naon melaan anak sieun awut-awutan na rumah tangga bener aya nu mampu berjuang seperti itu Allah saha iwalti kolot matak sing hade kanu jadi dua barokah nantina ilmu teh enteng mun pamajikan geus alus ka salaki aduh mun dibahas bakal kasindiran ukuran ilmu barokah teh mun pamajikan geus alus ka sing tarik sok heus mun bahasa tong luhur teuing batan salaki asli ibu malah mun bisa mah ibu teh sikap ka salaki teh ngahargaan bener-bener ulah nepi ka rek dihargaan ku salaki urang lamun lain ku pamajikan balik ti panyabaan ti sawah ti kadel ti geulur ti wetan papageun lalabang pantol lain api-api ngariung arisan geuning nyieun perjanjian limaan aku bersumpah da berjanji lamun tina limaan hiji teu kabayar tamu reteng teu opatan bang emo geuning aing bebeja ka salaki arisen kebohongan teh salaki datang papageun rengkuh ka salaki teh bapana geuning sumpi gek diuk dina bang barung cokot saya nu tiis geun bae teu make gula bikeun ka salaki punten bapak saya teh sayu teu ngai gula-gula acan suruput ku salaki diinum kata bajikeun nu amis ternyata nu amis teh lain gula ternyata nu amis teh buli ibu ka salaki kajeun teh manis dibikeun adi ibu mah cobrot mah hayang nyeblok geus kitu bawa ka cai beli bapak teh acan ibak tah ieu anduk ieu odol ieu sabun dekul salaki mani beres mani papageun ku ibu tah ieu sarung ieu koko ieu kopiah kebutkeun sajadah mangga bapak netepan dekul salaki salat geus salat kulibet ibu ka hareup rek naon nyukuh nalawunan salaki pok ngomong bapana kuputon kemang kedaton buah kolbu jeung jimat jiwa akang teh hormat dan abdi dalam kunaon bapak teh damaeun abdi hormateun abdi punten ti bareton rek ayeuna rumasa abdi can nyugumakeun jadi salaki tah kudu mah kitu pamajikan ka salaki teh da pak ceramah itu jero teuing da ditempotina beungeut teh kieu we nah cirina eueuh di dieu nu kitu teh eueuh belah dieu nya ge disaragam teh ka salaki can kitu ngomong belah dieu nyaman teu pisan aya ge salaki balik tujuh nagok menang duit teu kitu tong kitu geus salat bawa ka dapur bapak urang tuang demag teh acan neda tuang ka salaki nedakeun urang siapkeun ku ibu teh bala-bala 2 siki cengek 2 siki kerupuk 2 siki eueuh deungeuna kok ngomong punten teu aya rencangna nya bapak sing sabar tempo huap salaki sagede pereup ternyata nu ngeunah barang dahar lain loba deungeuna tapi ngeunah dahar mah ngeunah hate dingeunahkeun ku pamajikan kadenge sadila teh sok jawab cek ibu teh oda kurang gigituan ka salaki ngan salakina kudu nu kumaha heula atuh marukan arek dibahas da moal goream teu ikmung mah mong engke mulem deui ustadah ulah urang reang marukan yang dibahas oream ngebahas itu menjadi hati orang oke aing mah Ciremay ada kurang gitu kan salah kena mau dibahas punten lah mah gandeng licik kumaha orang nyerenteng sarut pamajikan alus ka geus entong salaki alus kamu geus mong tong dipaksa mong karena sesuatu yang dipaksakan tidak akan nikmat tah nu katilu keneng dengekeun nu katilu penting naon eta mun murid geus alus ka guru barokah ilmu
Ieu mah da kolot goreng jeung dulur teu akur ka guru ngalawan geus moal balik ilmu teh mah. Dapat kades jadi kades, jimatna mangan dua, alus ka indung, alus ka guru, jadi kades. Kuringan dua, alus ka indung, alus ka bapak, alus ka guru, selesai hirup. Saok rawaskeun ku bapak geus teu percaya. Paingan budak ayeuna hese gawe, da kitu atuh ka guru ge ngawe gitu. Nah, jangan dulu masak nih. Ya, kalau mah ajri, ka guru tadi itu orang di dia, pat mentong pak. Ayo nama, pak guru, abdi, teu sakola 2 poe. Bengok si eta. Mata jimatna hayang maju hirup mah 2 we heula. Hade ka inung bapak, hade ka guru. Wa qiruman tata alamahu minhu, mulyakeun jelema nu parantos maparinan ilmu. Hade ka inung, hade ka salaki, hade ka guru. Barokah ilmu taya MI bisa jadi barokah murid-murid depan ieu teh hari ulang tahun nu ka-58 tahun. Berarti bisa jadi ibu ge pernah di dieu. Aya nu muridna pernah di dieu. Ya, ayeuna budak ibunya di dieu teh nya. Mata barokahna ilmu teh diukur ku 3, hadena anak ka inung bapa, hadena pamajikan ka salaki, hadena murid ka barokah. Nu ngaran ilmu al barokatu huwa ziyadatul khair, nu disebut barokah teh nyieun alus hasilna alus. Ngalap ilmu ti MI teh alus, bubar ti dieu pek amalkeun jadi alus. Ngocor kanu ngadirikeun MI, ngocor ka guru-guru urang tos ngantunkeun, ngocor kanu torantos ngawakafkeun. Sabab jalma nu geus maot mah rindu na teh ngan tilu lamun ibu ke maot nya bakal mikah hayang teh 3, hiji doa jelma hirup, kadua pagawean kurang nu alus dituluykeun ku anak incu, tah nu katiluna lamun nempo dulur jeung dulur akur. Rindu kana 3 perkara nu geus maot mah, hiji doa tilu hirup. Ibu Rama tos ngantunkeun rindu doa anak, doakeun. Kadua pigawe perkara nu sudah dipagewe bareto ku inung bapak urang tuluykeun. Tah ieu nepi ka umurna 58 tahun, artina berketurunan. Prediksi hiji, generasi kedua, generasi katilu, generasi kaopat ngocor kanu awal pahala jeung ganjaranana. Bener? Tuluykeun. Tah nu katilu, dulur jeung dulur sing alakun. Ulah nepi ka dulur jeung dulur pas ya marebutkeun warisan harta beunang ngan jeung dulur teu akur. Nanaonan da mulai jelema beunghar warisan demi Allah moal. Geus geus lila gini. Teu sadar cangkeun. Hah? Setengah jam deui mau urang da urang nu ceramah ge tong betutah kitu. Nepi ka Pak Kades, warga Kades pepotohan nitah ka Ustaz. Setengah jam deui berarti hampir 12 sok ibu sorangan. Abdi marek deui. Sing panjang umur, sing sarehat lahir batin, sing parek milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi. Ibu simkuring nana ergerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.